mual eureun-eureun kejahatan jeung permaksiatan mah datang ka menghadapi kiamat mual eureun-eureun. Sebab naon? Sebab endek ngarealisasikeun, ngabentukeun, ngabuktikeun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Datang ka mana coba kiai-kiai amar ma'ruf nahi munkarna mun eueuh permaksiatan endek kumaha amar ma'ruf nahi munkarna. Allah selalu ngayakeun perjudian, pemabokan. Sebab naon? Sebab aya nafsu. Eta ku Allah dibere nafsu. Nah, nu kudu didakwahkeun, didakwahan ku para kiai. Geus kiai bal eureun-eureun dakwah kajen ku kumaha ge sekalipun ditangkep nyana meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dakwah perorangan, panggung, bentuk dakwah terorganisir, bentuk dakwah demo babargan kabeh eta teh bentuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulah salah. La ilaha illallah. Ayat ieu teh deuk ngajelaskeun tentang rahmat Allah. Rincian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakumaha Allah ngajelaskeun wal mu'minuna wal mu'minat. Lalaki mukmin, wanita mukminah, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian jeung sebahagian silih rojong, silih tulungan. Bentukna ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Ujungna ulaika sayarhamuhumullah, bakal dirahmatan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeunaheun nikmat. Mukminin, mukminat anu silih rojong, silih wasiatan, silih dedeh jeung silih pikanyaah. Bentuk silih dedeh, silih pikanyaah teh atuh silih toel, mun deuk silaka tahan, mun deuk bahaya salametkeun, bahaya deuk ngajongklok tahan. Eta ngaranna meraktekan kadedeh jeung kanya ulah datang ka bahaya. Nah kuari deuk ka neraka tahan ulah kena ka neraka. Bentukna ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Eta teh ku dedeh nya ulah sampai ka ngejebur ka neraka. Budak letik mamawaseun, aduh ka budak, aduh. Lain anak urang, lain anak dulur urang, tapi anak tetangga. Nyekel seudeuh, aduh. Budak peduli urang. Ceng. Aduh. Eta bentukannya urang. Besi bahaya. Budak letik mau petasan. Wah, eta budak keur petasan. Eta sia. Geus seungeut salametkeun. Sieun urang. Wah, bahaya sia. Budak letik teh nyawa aturan kadeudeung jeung kanya. Mau pesonya nak geus kikieuan bae. Aduh, budak letik lulus ulah dimarahan budak letik. Peso bagus amat. Ieu keureut ieu Bapak ieu keureut. Eta teh maksudna ngolo. Bahaya ieu peso bahaya. Da beunang ku dedeh kan urang kunya komo ka anak. Komo ka incu, komo ka anak dulur urang, komo ka dulur urang besi bahaya. Urang lamun budak naik sepeda si hade nya mun mengkol awas deuleuh heula ka ditu si hade bisa mobil bisa motor kuda datang kana setan deudeuh jeung nya si naik kata-kata si hade atuh si hade nyekelan naik da si hade aduh teu budak ku deudeuh jeung nya teh aya nu buta lempang aduh asana budak aduh kajongkol ge budak ge buta set beuh eueuh naon ngalucat awas tah tanggul atunya nu buta mah ngalucat bae lamun naon goblok teh jelema aduh cak nu buta teh capek
Gas, alamat siapa? Gas, terus lurus. Kanan. Alhamdulillah. Kiri. Bus ke sawah. Tolol. Eta nu kos kitu ngaranna teu boga kadede jeung kanya. Nu kos kitu teh ngajongklokeun jelema eta. Masyaallah tinggal nu buta bae. Oh, deres budak jadi tulungan. Masya tuh kunaon. Ieu mah henteu pan antepkeun habak. Tah eta tipe jelema nu teu deudeuh jeung teu nyaah. Batur buta lain dituduhkeun endahan digejeburkeun. Nah, eta makan urusan kasalamatan dunia tamah. Kuari kasalamatan akhirat saha nu nyaho tuh lain ti Gusti Allah mah. Gusti Allah mere nyaho melalui Kangjeng Rasul melalui hadisna dijabarkeun ku para ulama nu nyaho kasalamatan akhirat. Nah, ketika aya nu mabok wah minum kos kitu naon sia teh merek mah naon merek mah bir bintang coba aing ngajadan kiai goblok deui. Kiai na akur tah kos kitu mah. Ulah eta kiai dedeh ngaranna. Nya di dunia sia ngeunah minuman kos kita tapi di akhirat saya diancam. Di mana ancaman Kangjeng Nabi nyaritakeun kullu muskirin haram. Ya setiap anu ngamabokeun adalah haram. Ieu kula mah teu loba ieu teu mabok saeutik kula mah nginumna mun sagelas mabok ieu mah ngan setengah gelas tilok mabok kula mah. Mentok teu naon meureun. Geus atuh itu mabok mah teu naon. Kiaina teu ngaji di goblok. Itu batak sing asa atuh gajina. Eta aja kiai dakwah. Heuh, pan atuh eta. Itu berak mabok bae. Jinya mah teu mabok, minumna setengah. Mun sagelas mabok, mun setengah teu. Cak Kangjeng Nabi ge kan kullu muskirin haram. Tiap anu ngamabokeun haram eta makan teu mabok. Setengah. Kiai tolol. Kiai na kurang bisa ngaji goblok. Nah, kullu baharu makasihu faqaliluhu gesawaun. Tiap nu haram lobana karena mabok atuh saeutik ge haram. Sarua bae. Masyaallah, ku hararesieun da sing ngaji. Teuh, kan? Ih, aya pemerintah korupsi. Aduh. Ulah, ieu neraka ieu. Ieu neraka bisa beli mobil, bisa beli imah, tapi ieu kan neraka hak batur ulah nu nyahuan kan ka kiai. Jalan tukang. Dihitung ku Ki Fudoli. Lumayan ya kan ada. Hayang geus. Enggak masalah. Ulah sok korupsi kecuali merek. Enggak masalah. Tah masarua jeung nu kamari ku kuliah didongengkeun. Budak bandal teh. Anu mabok anu judi itu ditu. Di mana? Tuh. Di mana sia judi tuh keur main kartu. Datang ka dieu. Goblok sia judi bae cak kiai. Awas sia. Haram ye. Silakan sia. Cak budak bandal tapi nu ieu mah menangan ieu nu ieu. Alhamdulillah. Cak kiai teh ai menang mah teruskeun atuh sia. Sugan teh sia eleh. Teh kiai tolol deui. Tah nu batak kiai-kiai di negara kiai tarolol. Eta kan bentuk naon kitu ngaranna bentuk karikatur. Katur eta karikatur wali-wali eta kos kitu tah nyaritakeun kos kitu. Oh, sugan teh eleh menang alhamdulillah atuh kos kitu. Malah mah atuh aing sit ka sia. Eta kan kiai pamarentah kan kos kitu ngaranna. Ayo coba. Salah saeutik haram. Haram lah. Ya bisa haram bisa henteu lah. Ya oke. Mah? Masyarakat mana aya kiai mana aya anu daek tanda tangan gereja di tengah-tengah lembur moal aya teu ceuli datang ka kumaha ge. RT misalna dititah ku lurahna, mun lurahna rada kurang bagus, atuh moal daekeun masyarakat mah. Moal daekeun torojol kiaimu. Nya anu ti heula ada kiai haji Fudoli. Kiai Mui caritana lain Fudoli ieu ngana mau babaturanna doang. Nya anu kieu tuh kiaina ge, tuh kiaina. Da eta meureun geus kasogok panjana. Boolna. Datang ka paeh ge lembur moal daekeun sieun aing duit teu sabaraha ka neraka mong aing mah. Moal aya urang lembur tanda tangan. Kok aya tanda tangan aing di dinya nang saha tanyieun tanda tangan. Embungeun masyarakat mah embungeun. Sieun ka neraka aing.
embung aing mah kajian ku kumaha ge duit teh sabaraha tapi aya nu dicokop duitna embung tanda tangan. Emang garoblok kabeh tuh. Sia tanda tangan henteu. Sia meureun can kabere. Sia teh tanda tangan henteu. Kabere. Kabere mah kabere. Macem-macem. Ieu macem-macem tapi lobana embung tetep dimulayan ke kulurahna lurahna nu ondok mah. Camat misalna terus eta kan kos garari itu tah. Eta kan neraka eta nu kos kitu. Eta kan kiai kan anu nyahot ya sakumaha budak leutik nyekelan seuneu besi bahaya ka awakna dunya. Sia kadaron ieu ngadahar racun ulah tu paes ya deudeuh jeung nyaah urang teh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar supaya salamet. Budak leutik naik ada sia can ungkulan naik ka dinya turun ku deudeuh jeung nyaah. Ku deudeuh jeung nyaah teh kabahayaan dunya mah seperti eta. Aya ku deudeuhna ka anak gas motorna ge henteu dilangsungkeun kan aya 140 ieu budak besi kenceng bae digenepuluhkeun bae ku kolotna. Karunya aing mah kasia besi bahaya geus we kajuntung nyono kikiot kok. Emang ngan 60 yang ku kolot. Pan aing kasusul deui cek cenah. Eta teh ku karunya geus macem-macem bentuk kadeudeuh jeung kanya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Macem-macem tuh kan. Nah, kunaon anu mabok diantep, kunaon nu zina diantep eta kan kiai nu nyahona. Sebab naon ti Allah ka Kangjeng Rasul kan dicerna ku para ulama. Langsung enas malah tamatuh. Terus bae dakwah. Polisi gak dakwahkeun. Gak boleh miras, gak boleh. Awas. Ya, ini gele. Hei, eueuh betang kepeun disebar ku nyana. Boloon ka polisi. Cek polisi aing mah henteu. Atuh sia nu henteu ge batur sia. Batur aing nu mana? Lah ulah sok loba omong saekeun sungut sia ku aing. Lain rahasia umum teh mah, rahasia khususon. Dibalik aing ngomong. Pajar teh nyahoeun polisi kula nya urang teh kos kitu nyahoeun gitu maksudna. Ngomong kos kitu teh lain deukna naon? Bahwa kalakuan polisi kos kitu teh urang teh geus nyaho. Nu dimaksudna mah lain ngalarangnya atuh los sama haknya. Los masalah. Sok sia terus ke gara geus paeh hayang nyaos sia. Di jakula mah henteu aing mah lain kanu henteu kan heueuh. Lain je. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Tah iya. Maksudnya lain negara supaya bener jadi polisi dan supaya bener, jadi TNI dan supaya bener, jadi kiai dan supaya jadi kiai sarua korupsi malulu. Di janun teu cak Fudoli, kamari paeh sholawat leungit. Aduh, Masya Allah. Tuh, Haji Pendi cenah teh dibere buku nu gendol ku nyana kabeh. Terus anu mere atuh. Buku nyana nu kudu disikat habis. Aduh. Nah, ieu urang kadeudeuh jeung kanyaah teh dipraktekeun ku urang lain ka anak bae, lain ka pamajikan bae, lain ka dulur bae, tapi ke seluruh urang deudeuhnya baik di dunia supaya selamat maupun di akhirat supaya selamat. Supaya selamat di akhiratna ya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, lamun boga kalakuan seperti eta engke ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim bakal dibere rahmat Allah di dunia dirahmatan ku Allah di akhirat dirahmatan ku Gusti Allah. Masya Allah dibere deudeuh jeung nyaah karena urang deudeuh kapapada urang atuh engke Allah ge deudeuh deui. Masya Allah jelema nu deudeuh dideudeuhan deui, jelema anu nyaah dinyaahan deui. Masya Allah Allah janji sayarhamuhumullah bakal dirahmatan. Mata ulah eureun-eureun urang petakeun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulah eureun-eureun sabisa-bisa urang hayu eta teh bentukannya lain naon teh deudeuh jeung nyaah. Kadeudeuh jeung kanyaah ditowel ulah kitu coba hadapi mestina ieu keur carita bentuk kadeudeuh jeung kadeudeuh eta teh bentuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dibentukeun di luhur panggung ku Ki Fudoli lantaran Ki Fudoli ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar nyana teh beneran atuh balikna akan menang berkah
atuh di dunia kene geus yarhamuhumullah. Masya Allah. Eta mah bentuk kadeudeung karena ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Pohoan amplop tadi sorban tinggal. Sorban. Ya kari. Nah, iyalah. Sok kenakeun kanyahoan kumaha teh urang karasa ku jaheuh nya. Sakumaha bentuk dedeh urang bakal dibayar ka dedeh urang teh ku Gusti Allah. Bentuk ka dedehna 10 dibayar mungkin 100 bakal 10 kali 10. Hiji bayar 10. Dibentukeun ku Allah rahmatnya seperti eta. Masya Allah karim. Ka dedeh urang datang ka mana? Ulah teu peduli urang mesti aya jelema-jelema. Sia keur naon dinya? Maling sendal sia nya. Hah? Maling sendal kan? Kalau ngomong menang sabaraha? Aya 10. Bagi 2. Aduh, peduli jasa. Taulah gitu. Ya, rapihan kurang ayo mantak moal eureun-eureun kejahatan jeung permaksiatan mah datang ka menghadapi kiamat moal eureun-eureun. Sebab naon? Sebab hendeuk ngarealisasikeun, ngabentukeun, ngabuktikeun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Datang ka mana coba kiai-kiai amar ma'ruf nahi munkarna mun eueuh permaksiatan endeu kumaha amar ma'ruf nahi munkarna. Allah selalu ngayakeun perjudian, pemabokan. Sebab naon? Sebab aya nafsu. Eta ku Allah dibere nafsu. Nah, nu kudu didakwahkeun, didakwahan ku para kiai. Geus kiai bal eureun-eureun dakwah kajen ku kumaha ge sekalipun ditangkep nyana meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dakwah perorangan, panggung, bentuk dakwah terorganisir, bentuk dakwah demo babargan kabeh eta teh bentuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulah salah. Nah, engke bakal sayarhamuhumullah. Duh, coba ge. Lamun nu niatna bener kamari ieu kiai-kiai kabeh bener niatna diangkat ge ku Gusti Allah. Kiai nu teu boga santri bakal aya santrian. Kiai nu tadina jeung masyarakat kurang rapi bakal rapi. Kiai nu tadina kurang kaondang bakal kaondang. Asal niatna bener dakwah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kiai anu manehna teu peduli kana kos kitu bahkan nanaonan bakal deuleu santri bakal merosot jeung masyarakat bakal loba bentrok gering ditabahan Gus ji sebab naon ih kan engkeuy-engkeuyan teh ya'muruna bil ma'ruf henteu rek nanaon teh diterima jeung teu diterima teh urusan lain deui tapi motifna ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar misalna niatna kos kitu mah keur misal Allah kan mau nih nya. Cen sama urusan politik kiai. Kiai mah teu nyahuan politik, nu penting mah nya mah agama. Atuh teh mah bodoh tapi bener. Ah, nu di luar naon teh? Bogana ngajina di luar. Keur carita niatan-niatan. Tok ge bakal terbukti. Lain deui. Nah, iya bakal sayarhamuhumullah innallaha azizun dek naikkeun seseorang dek nurunkeun seseorang sakicep Gusti Allah dek nyugihkeun seseorang dek nyusahkeun sakicep Gusti Allah aya gerakan-gerakan keke naon ieu mata kulah kaluar tiak muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar salillahi rubtah padahal tadi leuleutikanana ka budak kebelah di itu urang bisa nganasehatan pemajikan geus ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna neng sebenarnya kan lamun dicandung teh sorga eta keur amar ma'ruf eta amar ma'ruf eta kos kitu nah cek pemajikan aya kampak ge ka ieu ieu kampak ge ka ieu ieu geus diseuketan ieu kampak ge ka ieu aduh ya Allah ya karim nah iyalah yarhamuhumullah sayarhamuhum nah janji Allah teh bakal dibentukeun ku Gusti Allah melalui ayat ieu wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min
tahtihal anhar. Gusti Allah ngajanggikeun ka para lalaki-lalaki mukmin wanita mukminah dijanggikeun ku Gusti Allah jannatin sorga-sorga anu pinuh ku patamanan-patamanan anu indah, tatangkalan berbagai tatangkalan aya, kekembangan berbagai kekembangan aya, timimiti tatangkalan anu handap jukut jeung sajabana luar biasa indah nu teu pernah kadeuleu ku mata kadenge ku ceuli kakeretengkeun ku kolbu can pernah. Anu tajri min tahtihal anhar ngalir di handapna cai-cai sing kerelek. Masya Allah geus bubuh eta lauk mah loba jasa heran cai batu singgernyai didinya tatangkalan anu indah ti mimiti anu handap nu rada gede nu gede luar biasa rindang, kekembangan ti mimiti nu putih koneng hejo hidung macem-macem araraya ditata sedemikian rupa ngalir caina anu heran dina batu-batu anu sing krelip. Masya Allah lauk ti mimiti lauk julung-julung anu leutik datang ka endep. Masya Allah datang ka lele kakap araraya di dinya teh guabus. Masya Allah bari urang di dinya teh ngarendeng jeung awewe bidadari anu bukna ngarundai teh ya, anu selalu senyum manehanana ka salakina make pakaian anu nyarang-nyang kadeulean bentuk awakna. Ya Allah ya Rabbi anu eueuh cedaan nya nama kapal eueuh kutilan nya nama ai awewe urang mah pan saking maha hebatna ge pan lamun dibuka cedak mah aya bae kutil mah aya bae jak leutikna bisul pan tadi. Masya Allah tajri min tahtihal anhar. Gusti Allah iyalah dibentukan ku Gusti Allah rahmat Allah. Rahmat Allah teh kos kitu bakal deuh Gusti. Nu di dunyana ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah rasulah. Saha paneta urang? Urang nu bakal ngisian surga. Urang mana ulah ka amin. Urang diurangkeun teh haju asa kanyana bae burung. Ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Masya Allah Allah janji seperti eta. Wahara Masya Allah haju lain sabulan 2 bulan setahun 2 tahun 10 ratus tahun di surga teh menikmati kenikmatan teh khalidina fiha. Waktu geus ana waktu mah moal aya KTP, moal aya kartu keluarga, kepentingan naon nikmati khalidina fiha teu perlu boga KTP keur makuari belangkona eueuh dijualan kencek aya ge di kecamatan mahal meulina geus mending di sorga bae. Di sorga mah khalidina fiha. Ya Allah Kiai eta makan kakarak patamanan-patamanan berikut jeung cai-caina lauk-laukna nu sajana wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Tempat-tempat anu indah, tempat-tempat anu mewah fi jannati 'adn dina surga-surga tempat cicing. Gambaranana kos kumaha cenah kiai eta teh patempatan teh. Gambaranana digambarkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Nabi ditaros tentang ayat wa masakin thayyibat kos kumaha Gusti Rasul
Saur Kutisor teh ngajawab teh qasrun min lu'lu'in fi dzalikal qasr sab'una daron min yakutatin hamra. Gedung-gedung istana-istana masakina teh masakina patempatan anu indah teh digambarkeun ku Kangjeng Nabi melalui ucapan anak bari Kangjeng Nabi waktu ngucapkeun anak teh ningali Kangjeng Nabi. Waktu Kangjeng Nabi ngucapkeun hadis ieu teh Kangjeng Nabi ningali kaayaan sorga. Cik Kangjeng Nabi horenganan masakin taibate qasrun min lu'luatin. Istana nu dibangun tina inten lu'lu nya ngaran teh nya rupa urang. Boro-boro inten lu'lu urang mah. Boro-boro inten-inten urang mah. Batu sapir ge urang mah teu gablek. Teu boga urang. Boro-boro sapir orang mah nu beureum teh naon tah nu beureum. Nu beureum teh naon tah nu beureum. Nu beureum. Dasar sia mah tulok make cincin beureum. Teu gara rableg sia mah. Bangsa anu kelas tapi ruby kos kitu, ruby binur meureun teh mah. Teu nyaho. Teu urang teu boga teh kos kitu teh. Atuh eta bae teh batu aki, teu boga sarua bae. Atuh eta teh batu Aceh teh anu harejo teh naon ngaranna tah? Mahejo teh nu kabari Bacan, Amitabh Bachchan. Hah? Atau batu Garut Mahejo. Sia mah lain, batuna teh teu puguh warna. Hejo lain, coklat lain, beureum lain. Ieu sinaon ieu budak? Oh, ieu mah kutil anakna dicokot. Tah, ieu tina inten lu'lu nu mahal hargana moal kabeuli ku urang. Urang lamun nyaritakeun seputar perhiasan atuh eta perhiasan Lady Day, baheula teh akan maot nya teh asup Islam di Mesir. Begitu asup Islam seminggu setelah masuk Islam, ya ieu bahaya sebab pencetus demokrasi kan Inggris. Masa di tengah-tengah kerajaan Inggris aya Islam? Seperti etalah lamun kurang diceritakeun mah. Ya, otomatis dengan cara etalah teh Islam Lady Day. Nah, kuari kapan suamina Raja Inggris Charles Bronson. Salah sia, masa make Bronson. Nah, Charles ya, Pangeran Charles. Gas, oh masalah. Tetapi kan perhiasanana makutana ditayangkeun kan. Eta teh hargana 1 triliun. Ieu na ieu gilangna aya mutiara-mutiaraan. Eta teh 100 miliar. Kalungna ieu ka dia ya tetesan mutiara-mutiara sarua 100 miliar. Cincin-cincinna di miliaran, 10 miliar, nu 20 miliar. Ngomong doang urang. Je, atuh urang mah baru kitu. Kendaraan anu pusat mangga dipake teh anu ongkos naon gara-garana anu di Yogyakarta eta emang sabaraha miliar. Pakaian Raja Inggris. Nah, ieu kan keur carita pakaian dunia tapi nyana begitu setelah masuk Islam nyana eta teu make eta. Teu make eta tah. Maot lah kasimpulanna mah. Inggris asup Islam istimewa. Engke loba anu katipu ka di Inggris. Nyana di dunia na disanjung-sanjung, geulisna, ratuna jeung sajabana kepiawayanana. Di akhirat ka sorga. Tinggal masyarakatna bae. Cek masyarakat, waduh itu lady. Kok masuk surga lady? Jadi ke dakwah makanya nyana ge bahasana bahasa kampung Melayu sebab pernah ke kampung Melayu nyana. Pernah nyana saya ke rumah sakit. Si tanala tuh kan nyana mah pan piawai. Jelema anu rodek, jelema anu baruntung ku nyana diusapan. Nah dipendi moal kan. Sugih henteu, kasep henteu, gagah henteu. Tapi terek atuh lady day mah usapan. Mere sumbangan. Perhatian bangsa jeung nagara kanyana di akhirat ka surga. Di kumaha teu katipu tuh masyarakat. Nah, ieu keur carita dunia ya. Keur carita dunia. Dunia teh kos kitu tah. Kurang kumaha ulah-ulah eta atuh urang.
atuh kaos Elvis bae kaos Elvis eta teh ya kaos Elvis jeung kaos John Lennon eta teh kapan miliaran urut jana dakwah kaosna dijual nupang jore-jorena bae nupang jore-jorena 100 juta nu bagus dah 1 miliar dibareuli ku urang Inggris bil barokah cek eta naonan eta otak datang ka dinya dicuci otak eta ku resep-resepna eta ka bangsa musikus luar biasa. Nah ieu keur carita dunia aya naonan eueuh tah mah bil barokah tah mah kos kitu mah. Nah ieu keur carita dunia mutiara nah digambarkeun ku Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi istana anu diciptakeun ku Gusti Allah min lu'lu'atin tina inten lu'lu' ulah caritakeun hargana aya na ge eueuh di dunia. Dina eta istana teh aya 70 imah istanana gede di jerona aya 70 imah kadeuleu katingali ku Kangjeng Nabi eta imah nu aya di jero istana nu 70 teh dijieuna min yakutatin hamroa intam yakut nu purinya fi kulli darin sab'una baitan min zamruda khadra tiap imah aya 70 kamar nu diciptakeun dibentukeun tina inten zamrud anu hejo masya Allah istanana tina inten lu'lu imah-imahna tina inten itu naon ngaranna tina yakut ieu kamar-kamarna tina inten zamrud anu hejo pikuli baitin tiap-tiap kamar sab'una sarirot sakamarna aya 70 ranjang 70 ranjang ala kulli saririn sab'una firashan tiap ranjang aya 70 ampar saranjangna 70 ampar masya Allah min kulli launin beda-beda warnana ala kulli firashin zawjatun minal huril ain tiap-tiap ampar dieusian ku bidadari ya Allah jang kiai jang sia masya Allah anu tadi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna ash-shalata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu nu ulaika sayarhamuhumullah dibentukan rahmat Allah teh wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar lain sapoe dua poe khalidina fiha ditambah wa masakin thayyibatan fi jannati adn modal tadi ya Allah ya Rabb geus hese ngagambarkeunana ku urang model tadi ya Allah karim aya deui nu paling istimewa naon waridwanum minallahi akbar tapi karidwan Allah leuwih gede tibatan nu tadi dicaritakeun patamanan anu hese nyaritakeunana urang teh kaindahanana hese sebab anu mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatarun ala qalbi basyarin can pernah kadeuleu ku mata can pernah kadele ku can pernah kakeretegkeun ku hate hese atuh tah mah eueuh di urang bangunan-bangunan anu seperti tadi tina inten yakut inten zamrud 70 eta di kamar bae aya 70 ranjang 70 ranjang teh di hiji ranjangna 70 permadani hiji-hijina permadani aya bidadarian henteu kumaha Masya Allah tetapi waridwanum minallah karidwan Allah akbaru leuwih gede tibatan eta kemudian Gusti Allah nanya ke ahli sorga
amateur do anda pun maneh apakah maneh rarido sangat hayang teh dibere nu leuwih ieu mere naon deui Gusti jasa kieu mah geus pohara jasa endek naon deui atuh Gusti jasa kieu geus pohara jasa naon deui ieu teh deuk disuguhkeun teh hayang nginum cai nu datang hayang susu cai nu datang hayang kopi cai nu datang hayang arak cai nu datang hayang bubuahan teu kudu leumpang datang sorangan hayang bakakak teh langsung datang ka dinya bakakak manuk bekok ge aya manuk belekok ge aya ai hayang meles ya oh kak dararatang kabeh urang teu kudu ka mana diladenan ku para peladen-peladen budak letik maot anu ka sorga teh jadi pangladen urang bakal awewe bidadari eta sa kamarna ge geus aya 70 ranjang dina hiji ranjangna ge kapan aya permadani hiji ranjangna 70 diisian ku awewe bah urang hees disusu aduh masyaallah maka di sararengit moal aya bau-bau jengkol geus hese caritakeun Gusti neuk bere naon deui Gusti ka abdi geus sakieu geus cukup tapi cak Gusti Allah wa ridwanum minallahi akbar nu paling istimewa mah karidoan kaula eta mah eueuhna naonan kos kitu mah ridona kaula ka karakter ku karidoan kaula anjeun kabehan menikmati eta coba kuai deuleu kaula tah nu paling indah deuleu nu ngaridokeunana eleh kabeh atuh boro-boro Gusti Allah urang dikiriman ku ka bogoh urang ciku pangaran sarwiti mimiti kue cincin aduh eta teh lambang bolong ngaranna kue cincin teh dikiriman deui ku mana kue bolu eta teh lambang emplud-empludan bolu ngaranna teh berbagai-bagai dah dikiriman wah indah jasa urang tapi begitu jol sarwitina eta cucur eta kue cincin bolu lah nihil kabeh kuneule senyumna bae ge ragam kabeh Masya Allah keur gering cager aya jelema gering keur diimpus kieu bae jol bae kabogona udah ditanya ku kabogona sakit tapi tidak ada yang sakit tidak ada yang sakit aja komo diusap cager harita kene lumpat dokter ge kaget euy pasien aing ke Malaysia mari gabat dokter eleh mendak lamun aya kolot muriang kemudian urang teh hadir di dinya sebagai anakna atawa sebagai dulurna atawa sebagai muridna atawa sebagai kadeudeuhna anu nyana bungaheun mun aya urang gugur Jumat teu kudu salat Jumat aya seseorang muriang urang datang ka dinya bungaheun jasa terhibur hatena kan bae Jumat gugur Jumat teh cak pikir sebabna terhibur nyana Masya Allah geus mun kabogoh urang gering salah tah aja urang ka dinya teh menambahan neraka nah iyalah waridwanum minallahi akbar karidoan Allah atupan urang ge urang ka imah jelema nu sugih dipake karido ya Allah lain neuleu imahna lain neuleu jamuanan neuleu ridona nyana didatangan ku urang ridona Masya Allah kari tuh urang kadang-kadang kapan terbuai ku karidoanana aya awewe geulis sakumaha henteu sugih sakumaha henteu pinter sakumaha henteu tapi kadeleunana mah ridho jasa dikawin ku urang tah eta mahal tah aya anu naon kitu ngaranna aya nu geulis tapi loba pamenta aya loba anu pinternya geulis loba syarat-syarat nyana mah sederhana ditanya ieu teh abdi mah pokona mah ku cinta we ku deudeuh jeung ridho geus pokona mah eta mah geus surga eta dibere naon henteu nyana mah saya cuma ingin mendampingi kanda geus teh hayang nanaon waduh Masya Allah
sebab kagak jadi penghibur lara buat saya. Waduh. Mina yang jadi orang ternyata pas nikmat. Iyalah waridwanu minallah. Allah ridho. Ya Allah ya Rabb. Urang sieun deuk ka Kapolda teh. Beh, sieun tapi Kapolda na ridhoeun didatangan ku urang. Ya Allah. Urang embung ke presiden sieun tapi presiden na ridhoeun. Beh, cara kamari kiai berduyun-duyun ra ridhoeun teh presiden. Balik mau bungkusan. Gugur di mata masyarakat. Kiai anu istana deuleuh coba ge gugur. Emang gue cacat di mata Allah. Pan gitu amat, ente gitu amat. Itu ente. Kecuali lu bisa niat lain deh. Anu niat ente bisa mah gugur di mata Allah. Tuh dongeng. Kecuali lu bisa niat. Lu bisa niat nak dakwah tuh masalah. Ulah keluar tiyak umuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lamun teu eta gugur di mata Allah. Bahaya. Boro-boro ka presiden urang jeung bupati ge boga rasa bangga diundang ku nyana, diridoan ku nyana, balikna urang mawa amplop. Geus. Deuleukeun tungtung moal manfaat ilmu. Ye cenah kieu nyumpahan lain nyumpahan tah mah sumpah sorangan. Nyana nyumpahan dirina maksudna sumpah sorangan teh nyana nyumpahan dirina. Kalau guardiana lu bakal ngahalangan mentak kiai-kiai teh baraheula ge jaga jarak embung beusi naon beusi Allah teridoeun. Beusi Allah teridoeun ieu teh bahayana. Beus abbalayah teh baheula dongeng-dongeng. Iyalah nu diteangan teh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Teangan atuh ku ari di dunia jang ridho Allah. Mungkin urang salat teh Allah ridhoan salat atuh. Urang puasa teh Allah ridhon puasa atuh zakat teh meureun Allah ridhon katupu ku bae jadi parentah zakat atuh haji atuh ya Allah marentah hajat teangan ridho Allah wa ridwanum minallahi akbar. Nah di luar dugaan kadang-kadang ku perkara nu leutik Allah ridhoeun aya jelema susah datang ka urang ceurik nya lantaran geus lapar luar biasa. Haju dahar ujang dahar meuli ujang meuli nya nama kabutuhanana sakadar jang dahar unggul dibere ku urang 10.000 20.000 50.000 bungahna luar biasa. Allah ridho ku ridho eta mahal wa ridwanu minallahi akbar. Surga dibeli ku 50.000 lantaran Allah ridho. Surga dibeli ku 50.000 lantaran wa ridwanu minallahi ridho Allah. Cih dikuat teangan ridho Allah. Ayo jelema ngabangun pondok hayang ngembangkeun agama duit teu boga jajan mah susah tapi terus bae hayang magahan ngaji manehanana. Nah dengan saya nyen pondok rubuhkeun eta rubuh dibangun ku aing nu bener tah ye rubuhkeun eta bangun ku aing pindahkeun tah mah tuh ka tukang ngeni maing kan gitu nu sugih mah. Oh tuh beneran. Pindah. Berarti lemah naleng we eueuh. Sial da nu sugih goblok. Pondok geus pindah ka tukang geuni mah nyana. Pake sal, pake naon gara-gara si Kamli. Aduh. Ibadah. Saya keur ngabangun pondok, bangunan can di jandelan. Geus tanggung jawab aing. Ji atuh lawang gencan tanggung jawab aing. Keramik yang tanggung jawab aing. Kenteng gencan eta kabeh. Tanggung jawab aing. Nah, nyana ridhoeun jasa tah ridho. Didinya teh aya ridho Allah. Masyaallah. Wa ridwanum minallahi akbar. Ku meulikeun kenteng sabaraha si kenteng, meulikeun jandela sabaraha si jandela, tapi didinya aya ridwanum minallah leuwih gede. Engke bakalna asup ka surga teh ku karidhoan Allah. Ya Allah ya Rabbi. Disangka mahal surga murah ternyata lamun urang neangan ridho Allah. Ridho Allah nu teangan teh. Masya Allah. Ayo jelema cerik we, neng sia kunaon cerik we? Tinggalkeun salaki. Ah. Ayo.
atuh salaki teu balik-balik nyere kula geus sabaraha geus lepas ida alhamdulillah geus neng geura mandi neng maksudna geus kakak geus pokona mah ditulungan maksudna kok jadikeun kadua tah eta aya ridho juri geda hawa nafsu kecuali bener-bener lain hawa nafsu nah cirina lain hawa nafsu saeutik ieu mah ditulungan geus dikawin jol deui aya awewe deui celik deui sabadal kurus tadi teh tapi teu dikawin lantaran nya hideung nya beke berarti kan ieu mah nafsu kawin ka ditu teh lamun akur mah nu itu geulis nu ieu joret tetep dikawin bae eta karek bener di mah lain eta mah boro-boro dikawin balik cenah itu jangan cerik betah mere ongkos bae ka ditu teu datang ongkos lagi ka imahna di Madinah ya hiji jelema kasep anu luar biasa kasepna atuh pasti di Madinah wajah Arab neng anu kasep di urang saseleh urang parengek kabeh ieu mah di Madinah kasep nyangora di ukuran bangsa 35 tahunan kasep pohara nyaritakeun kasep di Madinah teh aneh bajuna masya Allah rapi seungitna ibadahna sabada salat i'tikaf tadi sababaraha penting kataji kabeh jelema kasep aya di nyana ganteng aya di nyana baju karapihanana aya di nyana seungitna aya di manehanana mun nanya masalah pinter aya di manehanana terus sok sodakoh di saantero manusia teh disodakohan ku manehana sabiwir hiji nyaritakeun jelema kasep eta pohara amat si jelema mun tas salat teu balik wiridan i'tikaf masyaallah umurna ngora keneh 35 tahun tiba-tiba pikiranana edah waduh kabeh jelema nganaha-naha jadi edan kecicing benyana dia itu kangen masjid kecicing di sisi jalan cumplang campling edan mulungan sampah anu tadina sabiwir hiji si kasep si ganteng si barahan si pinter si abid tukang ibadah masya Allah rame mun aya nyana di masjid teh maksudna jadi huhulu sebab naon teu balik-balik i'tikaf tiba-tiba ayeuna edah boga salah naon cek masyarakat jelema naon atuh salahna kabeh nyaritakeun kasalahan-kasalahanana ngabongkar kasalahanana ja eueuh pisalaheun pamajikanana anu sakitu poharana geulis aya di nyana sarua pinter tingali coba turunana beuh horenganan tinu beunghar tinu pinter atuh nu beunghar ge biasana turunan nu beunghar ieu carang susah aju beunghar bacara jelema bapana susah bapak kolotna susah anakna beunghar carang dina beungharna ge moal kebal tilok bisa mawa ka beungharan tapi lamun bapana beunghar bapak kolotna beunghar anakna bisa mawa ka beungharan okos iya saya ieu kiai bapana lain kiai bapak kolotna lain kiai bisa jadi kiai ngan tilok bisa mawa ka kiaian tilok bisa teu meunang haju proposal bae eta ngaranna teu bisa mawa ka kiaian punta penta bae gawena teh nah eta kulata tapi lamun itu sa kiai bapana kiai bapak kolotna kiai gitu nah jadi sarua elmuna ngan mawa elmuna nu bisa nah ieu hese ge kan kos itu beunghar si eta beunghar amat eta ai bapana mah susah baheula bapak kolotna susah ai uyut da susah sarua moal kebal tilok bisa mawa ka beungharan nah ieu mah si kasep si pinter si beunghar si abid aya di nyana kabeh beunghar
harta beunghar ilmu turunanana luar biasa kok edan situ kahar Masya Allah kadang-kadang mulu ku jelema geus teu diindahkeun atuh teu diendahkeun lantaran edan we geus teu kadili salat atuh edan geus kotor tirok mandi Masya Allah geus kadang-kadang lamun nya cicing di deket imah diusir padahal mah nu baheula di berean bae teh si deket masjid di sia-sia kotor geus we kotor ya Allah ya Rabbi nasibna teh si budak pohar imah ditinggalkeun edan aya naon kabeh kaget ngan kaberenehan hiji mangsa manehanana tengah peuting bari deku ngadoa ka Gusti Allah aya nu turun makanan nyana ngadaha naik deui kalu barang di tempat tempat itu edan teh ya berarti kan lain edan beneran sih makan edan bener tapi can loba omongnya nah diintip tak kumanehanana nu pernah neuleuh teh kaberenehan diintip satu ketika nya keur ngadoa deui hurung kaluhur Masya Allah lain edan lain edan jakatenya bebeja nya ke tokoh-tokoh masyarakat teh nu edan teh dah mah nya loh atuh sanajan edanan ge kudu salat nya itu mah teu salat kumaha gaweana di pelbak bae gitu teu percaya aja intip tapi nya edan diintip sababaraha peuting atuh teu muncul teu kaberenehan mah teu muncul nu ngaberenehan nya di meta satu ketika keur ngadoa deui ka Gusti Allah aya ceplas-ceplis di nyana hungkul cuplas-ceplis di nyana hungkul hujan nyana baseuh kadeuleu ka mamana mah teu Masya Allah kaberenehan bebeja deui lantaran nyana bebeja kos gitu ya otomatis diintip sababaraha urang intip aya tanu ngaberenehan akhirna cekel ku tokoh masyarakat cekel di pandian kemudian ganti baju nyana nembungeun edan atuh edan bae beus edan di pandian didieukeun set nu bener sia sia edan beneran apa edan sih itu biasa aja edan kana bae kitu percaya nya nama edan kan bae geus di pandian geus bersih geus diminyakan segala rupa tetep edan kulantaran wallahi ya rabbakan wallah demi Allah aing nyangka kasia lain edan hayo sia cenanya nyana demi nyebut wallah ta waliullah masal wallah beleket teh serinya hampura caknya tah saya cager hei kabari edan ngadenge wallahi cager kula asal ngadenge Allah cager tapi lamun lain ngadenge Allah kering Masya Allah keisya bisa jadi kos kieu henteu aya nanaon kunaon make ninggalkeun dunia nu sakitu indahna maneh teh geus sabiwir hiji di badidah ieu teh geus tumpuan masyarakat ti mimiti budak datang ka nu dewasa datang ka nu kolot tumpuan anjeun teh ilmu aya di anjeun gagah aya di anjeun kasep aya di anjeun barahan aya di anjeun ieu kok jadi kos kieu cek gada teh kula ieu nafakuran ayat wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar kula nafakuran eta kula geus meraktekeun amar ma'ruf nahi munkar tapi tetep bae hayang ka alam bae kula geus meraktekeun segala rupa yuqimunas shalah hayang ka alam bae rasa
hayang dipuji aya bae tur rasa takabur aya bae yutuna zakah kitu ken beberean teh sepi tidak hayang kaalem rasa aing hebat yuti'un Allah wa rasulah kula geus meraktekeun salila ieu hayang bener-bener aya dina waridwanum minallahi akbar teh kula 180 derajat meninggalkan dunia eta kadeuleu kuaring jelema ngahambur-hambur waktu boh di kalangan raja kalangan pejabat kalangan pedagang kalangan petani kalangan kiai ge ngahambur-hambur waktu padahal mah eta jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar teh mantak naon pake hudang ti peuting zikir ka Gusti Allah endahan seserian surga dibuka ku Gusti Allah jang nu tahajud endahan diojol ku seserian pake meuli neraka surga dibuka ku Gusti Allah jang nu zikir tengah peuting endahan manehanana nonton TV pake meuli ngagejebur ke neraka jahanam surga dibuka ku Gusti Allah jang jelema anu tafakur tengah peuting endahan weaan tengah peuting surga dibuka tengah peuting teh mantak naon atuh salat 2 rakaat mah kerek antep kadaek pake meuli jahanam lolobana mah jelema teh teu saha teu jauhan di jahanam teh ya orai tina seuneu teu jauhan di jahanam teh aya kalajengking tina seuneu teu jauhan aya kalabang tina seuneu teu jauhan aya berbagai binatang nu diciptakeun tina seuneu masa sih ieu dunia nujang neangan surga dibuka pintu surga pakai ngaji ku urang pakai tafakur pakai salat komo tengah petik diojol pakai neangan kalabang neraka diojol pakai korai neraka kala neraka berbagai binatang neraka teu nyadar ka jelema teu nyadar ka jelema muringkak bulu ngadege nu edan ngomong kos kitu kula ninggalkeun eta teh hayang waridwanum minallah ya ternyata rupa-rupa caknya ridho Allah teh aya jelema lapar kula boga harita roti sapotong lah dibikeun bae kanyana bagi 2 aya ridho Allah saat eta lah kula meunang kanikmatan jeung kalazatan ibadah saat eta ketika kula bingung harita teh kula mandi terus wudu tengah peuting teh make pakaian nu cumplang-campling kaula tafakur ka Gusti Allah ngadoa saat eta lah doa kula diijabah dengan tanda-tanda kaijabahan kula teh hanya 2 rakaat karena kosong di jero hate teu aya jabatan teu aya pangkat teu aya dunia teu aya keagungan hiji we Allah langsung turun cahaya tah neangan ridho Allah teh cukup ku 2 rakaat neangan ridho Allah cukup ku roti hiji ku roti sapotong neangan ridho Allah cukup bae ku ngabantuan jelema waridwanum minallahi akbar teh teangan ridho Allah ku kaboga urang naon ieu teh supaya jadi ridho Allah mungkin ilmu aya di urang supaya jadi ridho Allah wawasan aya di urang kadiekeun ridho Allah harta nu aya di urang jadikeun ridho Allah sok naon geura nu aya di urang fasilitas jak neangan karidhoan Allah jangan geus panjang dakwah langsung pamit kula mah moal aya di Madinah sebab naon kula geus kajahoan pangkat kula berangkat deui urang mah pan lamun geus kanyahoan hebat Pak nih siapa dulu si itu anak murid saya si itu anak buah saya pokoknya di sini mah murid saya anak buah saya ke kentongnya Pak itu Pak ke kentong itu apa ke kentong lu mah nggak tahu ke kentong lu nih gua nih kepala suku urang mah kos kitu bae urang bata kaayaanan tah waliullah indit cumplang-campling deui tareangan di kurang Madinah kamu mana itu jelema kamu mana itu jelema ternyata nyana aya di Yaman sisi gunung nyana cici
Masya Allah sugih aya di nyuna kasep aya manehanan gagah pinter aya di manehanan hanya napa Quran ayat ieu wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar urang endek iraha neangan ridho Allah make naon diragunakeun aya kabeh gejang neangan ridho Allah di diri urang teh aya teu kudu urang hayang nyumbang gede aya teu mampu mah teu kudu urang dakwah di panggung aya teu mah sakemampuan urang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah rasulah eta tah laksanakeun nu dijanjikeun ku Gusti Allah surga model nu tadi masyaallah nah ieulah dzalika huwal fawzul azim eta model kos karar itu teh tadi surga jeung karidhoan Allah eta adalah fawzul azim kebahagiaan anu pohar kacaritakeun eta budak nu ngora teh di Yaman balik deui lah ka Madinah datang ka Madinah langsung ziarah ka Kangjeng Rasul tas ziarah ka Kangjeng Rasul manehanana langsung berbaring rep maot geus di bejaan berencana bakal maot kabehan ngangkat sengit luar biasa maot kubur beres dikubur peutingna langsung cahayaan kali iyalah waliun min auliyaillah napakuran hiji ayat datang ke cumplang-campling disebut majnun lillah mudah-mudahan orang kasinaran ku ayat ieu tina sinar ieu urang jadi berubah sehingga orang tambah cinta ka Gusti Allah jeung Rasulullah daek urang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar tabah urang menghadapi segala cobaan sehingga urang menang ridho Allah Subhanahu wa taala